Ya, hello guys. Jangan lupa ya, subscribe, like, and comment. Dan jangan lupa aktifin loncengnya di bawah. Kanan ada gambar lonceng. Klik, klik. Bantu saya berkarya ya. Dah. Ging, film anyar ya nama. Di mana? Di bioskop demo ayah di antena mah kamu. Na parabola. Oh, na parabola ge. Na YouTube, oh, na YouTube. Oh, pertama nama dina bioskop lah, guys dina bioskop lompat ke YouTube gitu. Film naon? Mah? Film naon? Sunda Ngoleang eta, Sunda Ngoleang. Apal teh? Eta nu viral teh anu aya pemeran Pak RT gitu yang viral teh. Oh, anu bahasa eta teh non dina film teh nu aya lulumpatan maling-maling non. Heeh, non Pak RT kapalingan lauk kasna. Heeh, eta ieu Pak RT kapalingan lauk. Sa di dinya. Eta apal teh? Apal. Nah, aya teh aya rek ngarilis deui kan pertama di bioskop. Wah. Di kota gitu. Keadaan gitu bakat ku keadaan viralnya karena bioskop. Urang ayeuna nepi ka ngajak KNT atuh da alus ayeuna. Urang kadinya resep karena Sunda Ngoleang. Kota kumaha? Rek ke kota. Ayo ada tapi mana bisa bahasa kota itu? Bisa tuh. Bisa bahasa kota mah. Kan itu ge loba anu nempona ge. Kan Sunda Ngoleang bahasana bahasa Sunda. Oi. Kumaha? Rek mau ka kota? Ayo atuh. Heeh. Jika ada ente, urang ek dahar lah, keges dahar, urang nungguan di dia, langsung ke kota we. Urang ka dieu gitu. Heeh. Ayo tuh. Yuk. Kasih lah urang lah. Oi. Hujan capek Dubai Inggris ya teh Baghdad Inggris mana nya euy mana deui itu di mananya wah negara angin ieu mah da tiris kieu kaos sabari nya nah dua euy laris ieu mah euy asli produk Sunda Ngoleang teh saena ieu mah mau aya deui sigeula dipesan teh loba yang padahal kaos tinggal dua nu acan teh Jakarta Tangerang wah ieu loba Ciamis Tasik Bekasi wah loba keneh euy aslina ieu mah terkenal teh nepi ke ditu tah saena kaos tinggal dua mahal ini bisa mangga sudah bahkan naon di dia karena cing seberapa bulan nempok itu karena seberapa bulan waduh tenan gawe di dia cenah itu jualan produk apa tuh mana produk Sunda Ngoleang tah naon Sunda Ngoleang terkenal sama ya tinggal ya tuh tah apa tuh mana non dagang baju soe tah plastik nak nu penting mau produk nih terkenal apal kan hidup teh ngajualannya baju mending miskin bisa tuh dagang pakai motor atuh
Kabeli euy. Atuh. Mungkin dagang motor lah, dagang baju. Di puguh-puguh yang produk terkenal sama matak dijualan kan. PC deui ngarintis teh awal mah. Waduh. Emang yuk produk ente itu. Ih masih produk batur kan nu penting mah. Aya keur ulun ngopi mah. Nu batur kene sugan teu sorangan urang mah. Ih, pan masih nu batur kan kayak ari karintis ku sorangan mah. Pan bisa nyieun sorangan. Coba aduh. Yo. Baju meuni geus kieu. Aduh ganti eta tah paketan udah alus eutik baju teh gila kitu. Pan ieu mah nu batur. Bae beli sorangan. Matakna tuh jualan teh make motor tah, kos aing boga motor. Aing malumpang geus nepi ka Dubai. Jualan baju kieu make lumpang tah suku tah, tempat tah suku tah. Segede-gede naon bitis. Ya udah aku mah apa atuh? Jualan baju gede. Tahan baju tah. Wah, tak apalun sama kieu-kieu geus terkenal produknya. Tukang baju deh. Aduh miskin dagon deh aing. Kalau teh baju sudah ngoliang ya anu viral teh loba payu tapi kita balah ke melidik anu leuwih halus dan ngajualna butut goreng patut. Mana kernaon? Ya, undur-undur jangan batu ali marah. Soalnya kawian. Ya, oke. Eta geuna undur-undur. Nah, undur dimakan teh cobaan diuk na motor alus sekali set. Cakep dah. Habis teh motor. Betul spring mah. Aduh, motor. Oh, eta. Tah, ieu set ngebonceng komo mun awe maset lok ka ditu. Bae. Heuh, Urang boga jet. motor mana boga motor teh kayak motor anyar di dealer orang teh mau di kamari. Mah ngalah betul ali dia rame sih. Waduh, ieu teh motor Kaleci apa? Galenda. Tah. Ieu teh motor namina teh. Tah ieu teh pergi ngagas. Tah digas teh maju teh motor gaya mah. Oh iya, gaspol. Motor, itu motor. Urang mah boga gas di mah gas kompor. Gas naon? Astagfirullahaladzim. Gas gaya tah ieu teh naik motor gaya kitu teh set. Kamu mau awewe tadi. Dah. Ah, tuh kudu makin kieu orang mah. Nah hawu ge jadi. Gas Motor tipu. Aduh kerupuk kata mah. Drop. Motor itu motor tah. ngamaritan. Yo, tingalikeun. Dihurukeun. Cet. Canggih. Tiga ultra. Yo, dikieun but-butan. Tuh, tingali. Anjir. Moal aya motor aing hungkul mahal, itu motor. Jetpack aya kamari. Tah, kamari aing undur-undur. Turun. Kunaha? Si magel sugan. Ieu teh motor ngaranna. Nyalain. Naon? Arko. Tiga arko. Aing nu gelau malwara. Miskin nama-nama. Iya beteng tedek cicing wae cing aja dogela da aing ngarti lapar mah. Dah teu kuat euy. Dahar di mananya? Ah ka warung si Desi we. Dahar. Tapi duit teu boga ieu teh. Nganjuk wanitanya. Geus boga hutang gocap it. Ah kajen daripada modal mending nganjuk we.
Motor atuh. Dasar miskin. Mak, Kemana lembangan motor atuh? bade ka warung nasi. Rek naon ke warung nasi? Bade tumaros ya. Cuma harus naon? Ai warung nasi nu bisa dianyuk di paling mana nya? Iya, punten terang anjuk. Ih. Terang anjuk. Oh, Tah. Dan motor teh nangan sanggup bari. Gaduh motorna. Itu meuli. Nyemboboro motor pan bumi gitu gaduh ah. Itu sare di mana ai bumi teh gaduh? Nabi mah di mana di masjid di gardu. Waduh, ngaronda. Muhun kadang. Dasar miskin. Aduh. Tuh Ngeus, debong motor orang mah alus. Muhunnya mahal sih kana anya. Mahal atuh. Ya petek dahar mah. Bener. Benar ya. Lain jeung huut. Lain. Tapi bohong. Lan geulang. Biasa ulang-ulang yang nangkring tuh. Sama fresh. Biasa enggak? Fresh tuh. Urang erek eta ngomong minjem duit boga teh. Boro-boro kamar ge urang ngalabat tu Ali yang iya. Oh, urang tadi meuli sangunya teu meunang nganjuk. Bae ceban boga teh ceban. Undur. Ceban. Boga. Ceban goblok. Pulang ke kamar ge Ah, leureus ke macan dahar aing. Semen. Cuman ya. X-Men aing ditinju. Liting ah, mending. Yang berdak miskin. Tuh, urang minjem duit ke jalan teu bogaeun sih kan. Urang rambut artos aya teh ah. 10.000 we. Abang miskin maneh. Ndek kan ngomong di nugelo. Di kemarin juga nu gaduh artos nu gelo we. Oh. Dasar miskin. Ayo lah ngopi jeung urang ke warung ayo. Benar. Gimana? Ya, Gimana? ke warung ngopi. Artosnya teh ah. Oh, ya buat di urang. Mana bisa teh napentil dia. Si Alan diajak. Napentil. Heeh. Bukan napentil. Mana naon teh? Ban. Oh, iya naik atuh gua. Sok. Bener itu? Ayo, teh urang. Alhamdulillah Gusti nu agung. Tuh, nyalik rumah aing. Gelo dia. Sin mana menilila. Tadi nungguan di bensin mereka mana ya? Yo, ayeuna aya ente. Ini kena meuli bensin. Beli bensin. Heeh, motor urang di tuh. Motor mana di mana? Tuh, motor urang. Yo. Ya, kita mau beli bensin. Tah. Saya sejam setengah sama nungguan orang ini. Tah, datang. Ayo manis di mana? Ngeliat saya mau beli bensin teh. Orang nungguan. Mogok naon lah, motor urang tukang mogok. Mogok tadi teh ke busina. Kebasuhan di mana nu urang mah baru nih motornya. Oh, pancingan banjir atau kumaha tadi. Tah, itu kebasuhan ku urang teh nginjem obeng kasih amang-amang teh nya usaha. Nya waras ayeuna mah geus alus atuh geuning. Nah motor aing gak kahawa bensinan. Itu tadi mana duit tah? Bensinan ku aing kan? Teu kahaja, urang teh daeu keur mana aja ngopi atuh. Ya terus kopi. Jadi duitnya pakai ngopi kok belum siap. Bang mesak dah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa loncengnya diklik di bawah kanan ya guys. Amun tadi subscribe tonjok Lagi real ya. Ini baring mencoblak nanya baring ngomong. Tidak gor. Launan maju manan baring ngomong. Tukang maju Bari naik starter kan. Starter meme starter ngomong. Acan mau cari starter. Heeh meme. Ngomong lah.
tukang baju itu bukan motor. Saya jadi penggemar Pak RT. Penggemar eta Ajis gagap sa. Ayo penggemar siapa yang sa? Hari itu penggemar sa. Ajis, oh gaya si Ajis. Terus saya si Gigin. Si Gigin. Tuh si Gigin karak main. Saudi apa? Ronaldo apa tuh Ronaldo? Apa? Gimana Ronaldo? Menajong kaleng. Mantap. Apa tuh channelnya? Apa? Naon? Kendang leang.